Syarat wajib puasa 5 perkara, hiji Islam 2 kaperdi ku syarat, 3 kuat 4 cager 5 cicing, di imahna 3 maku kanu asing, 3 rupa puasa teh rukuna, hiji niat kudu dina pentingna, tapi kitu soteh lamun saum fardu, tapi mun saum sunnah teu kudu kitu. 2 tinggal anu matak ngabatalkeun, bari eling sarta nakarep sorangan, lain titah batur bari henteu jahat, eta henteu dihampura ceuk syariat. Nomor 3 anu jadi rukuna kana saum eta anu puasana, sok lakonan eta sakabehanana, muga-muga saum urang ditarima. 6 rupa wajib imsak rejeng kodo, hiji jalma ngahaja buka teu poho, ngahajana buka dina bulan Ramadan, lamun lain bulan Ramadan teu nanaon. Kaduana anu tinggal kana niat penting keur puasa, fardu henteu lepat, 3 jalma tuang saur sangka anak, pajar penting keneh padahal nyalahan. 4 ka jalma nu buka sangka anak, kana surup fajar padahal nyalahan. 5 ka jalma nu dadaharan, fajar bulan ruah ning Ramadan nyaanan. 6 ka jalma nu kalepasan asup cai ka jero, teu kanyahoan kade kudu eling. Umat akhir zaman loba nu teu apal ieu pertelaan, batal saum sabab murtad jeung halangan, rejeng nifas rejeng ngajuru jeung edan. Edana mah sanajan sakedeung pisan, jeung nu gelo rejeng nu kaweuweureuan. Mun weureuna tepi kameakeun poe, kajen kitu wajib kodo imsak bae. Ari buka ukurana bulan Ramadan eta aya 4 rupa katerangan, hiji wajib saperti anu halangan, rejeng anu nifas kajen sagejrotan. 2 wenang saperti jalma keur lempang, ngalakonan tawa gering nu hariwang. 3 henteu wajib sareng henteu wenang saperti jalma edan teu kapalangan. 4 buka anu diharamkeun pikeun jalma nu ngahirkeun kodoaneun.